الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Wallahu a'lamu bimuradi alladzina tegasawang yuqimuna kang pada ngadegakeun ya alladzina kabe as-salata ing salat yatuna biha bihuquqiha tegasanekan ya alladzina kabe kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizqian sunagum mingal ladina a'tainahum tegese gawekeun sunagum mingal ladina yunfiquna padangan apagakeun ya ladina kabe fi ta'atillah karna arah ta'ating Allah ulaika utaiman kuna samadayana al mausufuna bima dzukira tigesekan dan sifatan kabeh kalawan barang kang geus dan tutur mahum au ikut ya ulaikal mu'minun ikong kang mukmin kabeh hakon kalawan nyata sidqon bila syakin tegese bener kalawan orang mangma lahum darajatun ikut tutur kada ulaika utai sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat bil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam saning pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman jelema nu sampurna imanna urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu bagian nu patali jeung zahir 2 5 lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karak mukminna mukmin kamil lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil mukmin biasa bae sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna
lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi coba iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka malaikat Allah iman ka kitab Allah iman ka yaumil akhir iman ka hisab iman eta mah kabeh. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek dula-dula teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah lantaran salah denge salah deuleu salah kecap Allah ngancam sieun mana coba kuari samadis ku koskaran itu hayu urang mah keur ngaji ge main HP pan kontreng geus teh sieun dibendu ku Allah geus teh sieun keluar di majelis atuh geus mulai mata ceuli geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah sakadar iman ka Allah iman anu biasa lumrah awam ngaranna tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah salah kecap salah denge salah deuleu lantaran salah deuleu salah denge salah kecap Allah ngabendu kulantaran embung biasa dibendu ku Allah wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana iyalah khosyah. Nomor kedua wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas nikmat urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti. Jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere. Sekan kos kitu. Moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal kaharti hartina asli teh hakikat heseueun nah ieu mah keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun
jeung perasaan eta nu disebut zadathum imana. Geus eta mendek salah ge teh deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara, lain ukuran makhraj. Mun nu macana ikhlas nyambung. Urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang. Eueuh naon hiji be Allah. Ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah. Sayang naonan di jero hate. Pertanyakeun ku diri urang, "Hei awak, ari sia sieun karesep sia naon? Karesep sia naon? Anu ngaganggu sia naon?" Pertanyakeun ku urang ka diri urang, tafakur ngaranna. Engke mah engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum iman. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli, lain makhraj, lain suara. Eta mah geus hese nyaritakeunana eta mun kos kitu mah. Hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus. Ngan aya seperti kos kitulah. Aya seperti kos kitulah mun urang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman. Sebabnya ana ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung Muammar gedeg 12. Tos-tosan teh bagus. Mun itu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Make pentil kadu urang nu kadenge gitu. Kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim, kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi, kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin. Si Darwin urang mah paling ngabundang banding kos kitu bae. Selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang, disadarkeun sadar-sadarna. Urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang. Sabada ditafakuran jeung dimujahadahan ku urang, pertanyakeun naon sia kahayang sia, naon karesep sia, dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah, Allah resepeun tah henteu. Ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos kararitu, hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah. Kuari sia hirup sia rugi amat, kok kahalangan ku baju, kok kahalangan ku kitu sendal, kok kahalangan ku macam-macam nanaonan. Setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa. Ulah urang nu maca, batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca. Urang maca moal daekeun kenceng macana ge, moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal. Sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek bae moal aya nu gancang maca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca. Penting biasana bismillahirrahmanirrahim. Geus teu kuat. Henteu kuat ku ngeunaheun. Gitulah. Sewa juga anggel bae kan. Beda. Dah. Paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah. Sebab urang teu sanggup ngucapkeun. Nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat, nyebut Allah ge teu ngeunaheun. Urang maca sholawat ge ngeunaheun. Heset tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat, nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese. Sebab tambah penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we masyaallah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasakan punya
Iman urang mah kuarikeun disungut doang. Encan karasa. Nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa taya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia wani nyaksian. Ji. Aju geus kumaha tuh? Seret cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana. Lamun urang bahasa cenage we geus sarah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cek kolot. Wes ada cenage. Weh, lah kita kudu boga pendirian. Masyaallah. Ialah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh kumaha nyaksianana. Nyaho teh ngan sakadar nyaho wujud kidam bakal moga lapalilari eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Ialah anu jelema ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Mana jelema nu ikhlas kuari? Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh. Wow. Saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu. Hayu lamun ikhlas zadatuhum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang tatawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Di satu lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge ka dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atau kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nya nama peureum, set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna heula nu heseng. Kikituan mah babari. Urang ge mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakalna heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing hese ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge tentang geus tawakal teh. Ki Ahmad ka Surabaya. Hiji kumpul jeung Bung Karno jeung sabab balik ka dieu. Duaan nya dek balik kan naik kereta. Dek saurang teh dek naik naon mobil apa kereta? Mana ieu jeung balik kareta? Oh sakena. Enggeus eueuh kieu kunaon? Gampang nyokot ditangkal ka dong-dong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar ti Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun Haji Fendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus daunan di rorodan ku nya. Aduh, Masya Allah.
nu mantak teu dibere ge eta maksudna bisi salah maksud. Tuh tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapenting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak deuk iraha maca maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat kurang ulah sare geus sayangnya. Lagi saya tik bae. Kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege eueuh ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ke Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos gitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan, kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar, nya nama kuat bae. Deuk nginum deuk teu nginum kuat bae. Nginum keur henteu na masalah. Dahar keur henteu na masalah. Sare-sare keur henteu na masalah. Jadi sare jeung teu sare bangona akur bae. Diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu geus lamun geus kos gitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae yo ai nyana mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nyana mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nyana mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah ngan teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleut lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleut beda jin mah
jenggotan bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah, ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia nyarembah ka dieu setan-setan buana goblok. Tolol sia. Sembah ka Allah, ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok. Punya nandek deraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah mah bae asa ulah dituar bae. Dayang tuar bae. Ieu ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Ah, pan geuleup jeung setan mah hese jeung haji pede ona kecekel. Aduh babari tah banget. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ieu bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula mah ulah dipaean geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isukna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah mah da bae ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap teh ceh bari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus jangan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui jakai kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi ta'ala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage urang dek ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunaheun ieu lah tawakkal tu Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkal tu Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok
kadele malah gede nama hayang kadele ajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah salat ambrang tama lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah karim. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku ari geus mulai make perasaan salat ya tuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya, apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti loba nu gagah, Gusti loba nu sugih, Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah. Urang itidal Allah samiallahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat. Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah nah mulai
lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat mantak ayat lain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cak cenah iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum kula ge ieu wallahu alam nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh irodat urang teh geus eueuh irodat jadi berarti eueuh irodat mah kos langlayangan kan teu boga irodat dikenyedkeun teh kunu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set naik set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat irodat Allah ai kudrat irodat Allah teh kapan meureun sifat Allah ai sifat Allah teh meureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal tah ieu geus hese bahasakeunana kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk we urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya mah salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh
sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya ma'rifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar nah kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad teh Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bageti eta kadeuleukan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya tadi rizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema nu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang ngana ngamakmum ya Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat aing mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qada ke beres qada kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mamang teu sah beres ditaja deui salat entos mamang entos tang mamang teu sahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing pan urang mah ku ari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tamang jarang kudu dirampe sama kos gitu mah imam
tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing makmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu kuat. Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 poe isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ga dituna. Tah sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana teh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di ka Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesti naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deureuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae. Leudeung. Geus teh mah. Pohara. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh
di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mu'min kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun kurang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah ini hendak ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu teh hijab eta antara urang jeung Allah. Mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna mangkani umur teh jauh bawa isuk bawa ka pageto contoh saumur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep emang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak penyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah pakur urang ya Allah era bae sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka tah eta jelema pelit eta kuat kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing
telas dana matu. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teas atuh mantak naon bikeun sih. Geus, keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun. Plong bae urang pikiran mah. Ieu mah lain datang ka bulukan. Masya Allah. Tah eta hese tah geus kitu tah. Hese jasa. Ya Allah. Aya deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Ngana nyaritakeun saminggu dedik maot, sababaraha kiai ngalayat ka dinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti jak kiai kan. Kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sedengkeun kiai eta kuehna loba. Nyana bingung tadu sejen kiai-kiai teu kaharti. Eta ditu naon kitu ngaranna. Aya hiji kiai ngimpi ka panggih maneh. Barang ngimpi lain kitu. Kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan, ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan. Jadi kula mah di kamar tah sorangan. Ieu imah geus lain nu kula, nu pamajikan nu anak kabehan los. Ieu kueh-kueh ke lain nu kula tong urusan nyana. Kula geus misah teh macakna jeung nu kos karena itu. Tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita. Baga baju dengan sakadar dua, ieu dipake nu ieu diseuseuh, ieu dipake nu ieu diseuseuh. Ngan sakadar sakeu imah-imah lain nu kula, sagala rupa lain nu kula. Jadi geus teu boga naon, tak urang ge bisa kos kitu masalah. Ngeunaheun ongko di mun hayang nyokot ka dinya. Oh, mau datang atuh sia. Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ge ye, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Ulah aya geus. Tah eta aya, kacat duduk kapanggih di Mekah, nu kapanggih di urang, anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang. Tapi lamun hayang kapanggih bisa. Eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu. Kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana. Naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula. Geus gampangeun jasa. Lamun endek ditasarupkeun teh gampang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah iyalah jelema nu kasipatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana. Iyalah humul mu'minuna haqqan. Iyalah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kipudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kipudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak kumaha? Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah. Nya, ka masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah.
bebeja tah jelema teh tah nutas nanya ka Ki Fudal bin Iyad bahwa Ki Fudal bin Iyad teh kos kitu bisa urang nanya deui geus meunang sababaraha poe mama hayang nanya wah aya mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran mukmin anu hak kus mas mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan kutek geus stop eta mukmin hak yakin babarieu langsung ka ditu sidit tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya deuk hayang naon deukeut hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah masyaallah kari deuk hayang duit daun cokot deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah ayeuna geus bunga naon satuk tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu wari barang tapal wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah ye kariman lah naon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah deuk kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teh ruh ai ruh mah kapan atuh deuk kumaha ge bisa bae urang kuari salat di majelis bisa salat di masjid bisa salat di mushola bisa kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta kebeneran urang deuk salat di Mancek gong si Pacoy urang nyaba ka ditu saya mau salat enggak ada tempat ada juga itu kelenteng antum salat di kelenteng gak masalah jangan salat mah ieu salat Allahu Akbar di kelenteng urang sing hade bae gong si Pacoy na hudang nah jadi makin luhur teh makin bebas makin teu bermasalah dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur eta mah urusan batur urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah nah kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu pikiran politik pikiran ekonomi pikiran budaya asup Allahu Akbar lain salat aya golkaran di jero ieu Allahu Akbar beres nailah mu'min haqqa ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga inda rabbihim mungguh pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese nyaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema seja nu ikhlas teh mana seja nu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu ne kasenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kasenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh
ukuran orang rizkung karim dahar nginum segala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret teh we sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizkung karim teh kenikmatan rohani anu kuari bae ge kenikmatan rohani mah geus hese babandingan anak nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae nu batak nya wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan rohani nikmat nu batur teh nyahoun na ieu rizkung karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan rohani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizkung karim 100 tikeleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaranna leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat. Begitu naik Mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh Mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur deuk pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu aturannya bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj ngajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ye motor mobil eta onam deureus pasigana elektronik eta jeung urang Karawang ieu mah nya salat kapanggih jeung itil teu
beres satu sok. Ya Allah ya Rabbi, ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat. Nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bakal dibere darajat, bakal dibere maghfirah, bakal dibere rizqun karim, rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka wallahu a'lam. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى